Sok. Bukan jadi tebak lah juga ngalah nangka ini. Oh gitunya ciri-cirina enggang asak lah gitu. Buka sama bunga tahu. Buka euy. Eta hidup kene. Tah ieu mematikan tuh. Tah ieu mematikan teh. Dihipnotis bisa sabah. Salita. Coba lur. Hadiah jaki embahnya banyak rek di kumaha, Mak? Mau dipasak konsreng. Kongsreng khas Palembang ya. Buat keneh tuh tinggal dibere kopi. Dicelup bah ngeunah bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Suping di Sunda ngaprak. Jajang. Anjir. Wah, ka mana, Bah? Wah, Ngala engang. Aduh. Jadi tadi ada non, Bah? Aya informasi masyarakat mesti dicocok. Oh. Jadi ada informasi dari masyarakat ada sarang lebah. Nah, dan kali ini si Abah wah, diamankan ya, Bah. Dan lokasinya itu dekat di bawah jalan kurang lebih 5 menitan lah, jalan kaki. Dari Rumah kan. Hah? Ieu mah nu di rumah. Etana lebahna. Oh, Lamun anu dina tangkal mah kan diselidiki. oh. Jadi baru satu ya, Bah. Oh, jadi ada dua, cuy. Sarang lebahnya itu yang satu di rumah, yang satu lagi Iya, Semara. oh di pohon cemara. Kan. Nah, ini pohon cemara nih. Nah, di sini satu lagi. Dan mungkin sekarang kita akan eksekusi yang di rumah dulu ya, Bah. Iya. Jadi si lebahnya itu udah nakal. Ngela engang ya. Ya kalau di Sunda tuh engang ya. Kalau Indonesianya itu lebah. Nah. Bukan lebah, tawon. Tawon ya. Kalau lebah itu di Sundanya itu nyirwan. Ada madu. Ada madunya. Bari udah tuh. Ngebul heula. Maka lu dena? Aya atuh. Siap. Aya keneh da sakuarenya. Seenakeun lah di Sumaja kumaha-kumahana aya dianti ku satpam. Bae ngajauhanna soalna. Ngalaengan. Jadi barusan kita laporan dulu ke satpam ya, konfirmasi dulu supaya tidak dianggap supaya tidak dianggap apa ya istilahnya itulah supaya tidak dicurigai lah itu ya. Mana? Oh, eta heueuh. Oh, jadi ini lur. Sarang lebahnya. Oh. Oh. Yang lepas.
Cat, tinggali sawah leup. Turuban langsung keureut. Sok. Maka jadi tepak lah juga ngalah nangka aja. Oh gitunya ciri-cirina enggang asak lah gitu. Tuh, tojos di luhur. Wah, ngalah nangka isabah mah euy. Benang. Lep. Buka euy. Eta hidup kene. Si anjing sarap. Toh. Masih hidup, masih hidup. Digoreng bah ngeunah. Wah, atuh enak. Jangan dengan sangu. Biar aman, ngaganggu masyarakat. Gitu we tuh neko-neko bungkus keurut. Tapi tepakeula sama dikeurut teh asakeun can. Aduh. Kewe foto bukan sisit, dipo sisitna. Heeh. Kayak hayo ngageleber di napos ya. Nya, eta ge geuningan hirup. Masa jalan pokona mah hidup tanah teh ge. Kuat. Awak-awak aja. Terus maju terus kanan ya lurus. Kanan ya. Sip. Kanan ya kiri kanan kiri ya nggak salah dianya. Iya atuh cokot eta. Oh iya siap. Hah? Besok? Tar luhur tah. Ngacermin. Tuh geracet gerayu urang jalan ke belah gitu. Teh bisi sorangan ieu. Mana bisi sorangan maksudna mah ngababad. Ya. Iya, dikunci dulu lur. Sama bapak security. Mau disangka bangsa tuh nantinya. Oke lur, ada satu lagi. Kita lihat dulu. Survei heula coba. Baterai enak, euy, low. Wah, badag. Iya. Ya. Oh, Si Eko nu motok di Tuh. kuing teh bejan. Tingali si teh kaluhur. Aduh. Ata krosok nu poal lain ngababad kan di dieu si Eko teh. Neden motok di dieu. Eko teu nyaho naon. Ai eta naon goblok. Nya. badag ieu nya. Badag atuh ieu mah. Sekaluhur. Subiadina can apaleun. Bisi masalahnya kan sorangan bisi daya anu kieu mah sensitif. Cukup gangeng. Dia di kamar kan cek. Nah. Iya. Nah. Iya si papa ku sorangan bisi bukti. Aya kan anu nyokapnya. Oh iya coba. Bisa sih lah, rek dikamanakeun bah? Rek dikamanakeun? Goreng. Bebeja mah ieu nya non, gepuk. So, hasil tangkapan
Ieu teh masih hidup tah anu masalahna anu mematikan teh ieu na tah. Tah ieu mematikan tuh. Tah ieu nu mematikan teh. Orang bisa jatuh pingsan, orang bisa sakit, bisa hampir 2 hari mah pasti merasa kesakitan. Ininya ya. Oh, kuning. Aya racunan berarti nya. Racun. Ini masih hidup kan ini. Tuh, masih hidup tuh. Ini kan masih hidup. Masih hidup kan? Dihipnotis bisa sabah tuh. Balita. Coba lur. Oh. Dan ini larvanya lur. Tuh, utek-utekan. Hadiah jaki embahnya banyak, rek di kumaha, Mak? Mau dipasak konsreng-konsreng. Kongsreng khas Palembang ya. Oh. Lumayan. Jangan gusup alus tuh. Itu ayo, naon diatuh aduh kayak segala dibawa tuh dah. Tapi teh orang Jawa mah Maksudnya teh di Jawa mah sok kieu dipasak. iya dipasar Diburu. Nah, digoreng aja. Mata kugangnya sajam gitu. Abaladak. Tuh. Mata kumaha dicocol nya. Ba edek nyala deui itu nu gede. Aya. Terus sekalian masak. Tadi dipotong teh nu gede. aya. Mana? Buat keneh tuh tinggal dibere kopi. Dicelup bah ngeunah bah. Liangnya detik ting. Kasih buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa tekan like, komen, share dan subscribe. Hatur nuhun. Patepangdi di video nu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.